pusing ya baru udah kemana ya jungna ku aing ditutung kopi geus beak sagelas kan mentingkeun gitu ku aing pusing lah kaleket baru dak teh coba ku aing teleponana tuh di mana aing nuan selila-lila buru ayeuna urak teh Oh, siap. Oh, oke, meluncur tadinya. ulah kaleket ayeuna Oh, ayo. Ayo. Lieur dulu lah. Kemana nu tungguan ti isu? Sugan sudilah datang. Tungguan aya nang paing ayeuna. Lah, tuh. Alhamdulillah. Geus bukakeun heula panto ayeuna mah. Aing hareudang. Tak gitu. Tong deket teuing, jaga jarak, kerusum corona ayeuna teh. Sieun kene. Ieu atuh ku panyakit mah sana teh sieun. Biaya berobatnya mahal, Bos. Tinggal aing rek nyapat saeula nya. Tungguan dulu. Sia kemana wae aing nungguan baru dapet areueuh adena we sia aya tenang aja lo mati kemana bareng aing ngomong sorangan di Sia nanaonan di dinya Pancek ente ulah deket teuing cenah. Sieun ku corona. ngantong jauh-jauh teuing pas jelema edan wae sia di dinya aing di dieu. Tuh aing nya. Geus di dieu dukna tong jauh teuing di dieu. Sia pas jelema edan jauh-jauhan. Pancieun ku corona lain. Maksudna tong jauh-jauh teuing aya sakitu mah pas jelema edan we sia di ditu aing di dieu. Geus gandeng aya mah. Ngomong we corona geus telepon stegia aya mah. Benar ya antar pintar. Loh, motor teh kunaon euy? Jadi mogok kieu beak bensin kitu nya. Duh, saha nu nelponna euy? Oh, sedap. Ente di mana? Aya naon deui wae? Sedumuk aing teh motor teh mogok. Orang tua. Oke, aing ka dinya tungguan we. Oh, tungguan ku aing di dieu.
Lah goblok jelema teh ngagawean aing ya. Ku aing telepon juga. Arek murah kemana atuh? Nangis angkat telepon, kita telepon. Telepon. Halo, Halo. sia di mana kene? Aing dila di dieu nungguan. Hampura urang kalah ngopi euy. Tunggu ngadat. Heeh. Wah, bakal tungguan tadi ya. Tungguan. Resep. Yakin. Goblok. Goean aing ya motor teh ya. Jika capek kieu aing ya. Coba orang hirupan aing sudah hirup. Ini hirup motor teh. Goblok aing tadi kalau mengadang wae ya. Goblok teh motor teh ngagawean aing. Tandangan buku kemananya? Gak setegil, Target locked. Wah, jaya lah, gua aja jatuh sebenarnya karin gua. Di rumah edan. Naon maksudna ya? Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Oh, belum aing dirempuk ketiluan. Ayo sok kerek kumaha deui aya nama. Ulah sakali-kali deui nya sia. Bopun we nama ampun. Geus aya nama. Ning Dario we. Bongan tuman gitu. Sudah hayu panek ngurak teh ya. Ulah loba teh ngomong aing mangkat ah ti heula. Bok. Coba edan ngadat tadi ke atup lah. Tadi heula. Awas ku aing dijadagan ira-ira mah bakal beunang pokona mah lah kabeh ge. Awas ku aing gawean ieu mah ye. Kemana mau teh sebenarnya teh? Nyata sawah, kira aku arek ka pasar mah. Maksudna kumaha? Kurang salin. Kemana? Ngomong istighfar mangkat ke itu. Ayo orang salin. Arek sia wani urang. Ayo. Awas ku aing jailan ieu budak. Run. Hibur si eta. Bisa. Geus saya salin lah salin. Jangan lupa subscribe Anak King Sunda channel, akan segera tayang. Like, comment, and share. Mohon Penghilapnya. Nu kaduanya nu segera tayang mah ya, nu kahiji mah ayeuna tayang. Ayo siap.